Assalamualaikum Baraya masih di aktivitas ngumpulkeun suluh kanggo sasi saum anu kantun 3 dinten deui pami telepat mah. Ieu sim kuring meulahan ge enjing keneh kumargi bade angkat mulung supa bilih kabujeng kaseepkeun. Sugan dinten ayeuna mah aya milikna Baraya atau sabaraha dinten di jong wae keur mah rusuh bade ngabolang supa. Ditambih ragajina mintul deui. Bari ieu teh meulahan ge ngacleng wae ka Serang jadi kedah dicanakan. Nu ngacengna bilih anu gaduh serangna nyeuselan keur mah ieu teh ku sim kuring galenganna dianggo wae meulah suan suluh sareng moe suluh untung anu gaduhna bageur pisan. Singkat carita sim kuring atos milarian supa acan tebih ti bumi atos menak alhamdulillah pami atos rejeki mah teu ka mana nya. Sim kuring bade angkat deui milarian supa tapi sim kuring kajeun ningal ucing ngagoler wae asa aneh soalna ti wengi mah asa jag-jag pisan da ku sim kuring teh dipasihan goreng deleg tapi ayeuna kajeun ngagoler ari sugan teh bade ngajuru ari pas dicek ku sim kuring aya anu kaluar tina bahamna koneng bari ngucur wae asa reuwas bingung kudu kumaha nya ieu ka ucing ku sim kuring teh refleks nanya ka ucing ngadahar naon atuh nepi ka kieuna meuni kalungse tapi tina bahamna bau jigana ngadahar bangke ieu teh kedah dikumahakeun nya sim kuring bingung Baraya.